Pajajaran ngebagi jalan laratan katampian gesan mandi kalau wisapa tahunan leuwih nu ngaruncang diri manusia kiwang rek mulululurung tujuh ngahiyap ka Pajajaran bongan hayang pulang anting bongan hayang pulang anting padung dengan jeung usikna pengajian ahung sampurasun karumuhun Kangjeng Prabu Siliwangi nomor badi Pajajaran pangarubah sawasiwi nu gelar di Tatar Sunda moga nyebar kedua wangi nu gelar di Tatar Sunda moga nyebar kedua wangi ahung nyawa naon eta teh ya teh hoyong tiasa tapi kan senang lamun diajar kali mah lamun asan adai mah ngelai we gitu nya sabangsain lah adai jigong ngelai hal itu lah bukan itu dah dulu oge nya gitu tapi hoyong tiasa ya Kang Ate oh kedah tiasa kedah tiasa ditelan heula eta langsung ya disada tuh kalau baru ya ya teh kieu nya aya anu cik aku contohan tuh sugan ieu mah oh dicontohan tuh pengelanya coba kayak cing mana karinding cing ai karinding mah kieu ieu karinding mah kieu ieu sorana teh nya oh gitu matak sakantenan promosi bilih ayeuna hoyong terang karinding tiasa sumping ka grup karinding lingkar gitu nya eta mangga ieu saudara mana eta di di ka mana ieu teh sepatu teh di jeung ngungkul nenengan sepatu aduh ka mana sepatuna Ayo sukan terek di ngepal. Lain borong ngahariring kan kan ieu. Ayo diajar ngahariring kan ieu. atuh udah terkadang soalnya Ah. itu kan aya sepatu aya kedahna Apa udah kada dilaan teh geusna dilaan dan sepatu ge kada dilaan we. Nah, ini ujang teh bade diajar naon teh? Oh, ningali karinding Kayak nu kieu mah lain kang kiri atuh rangining anu kieu mah. rangining mah balada ranginan Ya, ja. Aya abah mah kamari dibalikeun ieu teh di mana? Di dieu nya. mohon lepat eta teh Tepat padahal di dieu cenah teh. oh gitu Gampang nu kieu mah tuh. Aya diajar nu kieu. Ada dong kapan itu kamang opan nu kieu mah. sanes Mang ya ieu teh aya naon ieu teh Lan, ieu teh Ieu. mohon nah yang itu yang wah itu. naon eta teh Lu pada di pahanan ku komandan teh cenah ieu cenah teh tah. Ketrupkeun we ieu cenah. Alhamdulillah aya bajigur cenah. Mohon. Mungkin kalau minta disada jangan itu tah. Ya, ngobrolannya. Tuh tingali. Ngaguar cenah nya. mohon gua teh ngagali gitu Ini yang ngagali cenah. Obrolan cenah. Buaya cenah. Budaya nya budaya. wah iya kasihan wah Oh, Sunda. Pan urang teh kudu ngaguarnya obrolan budaya Sunda. Tah mode ieu damar banyak. Zaman kapungkur mah itu yo. Naon cenah oncor gitu teh. Ya oncor tah. Mun di Jawa mah oncor jang. oncornya Lamun di Batawi mah encer. Lamun di Sunda mah lancar jang kieu mah. aing celemet Celemet salit jang. oh Lamun samenel tah. Samenel nya. Samenel celemet. Kainuna teh dicomot we jang.
Ya, Bro. Kumaha ieu teh aya ngarona? Tadi teh komandan teh kumaha cenah papatahna? Nya cenah bereskeun, cenah engke cenah bapak mah dipangker, cenah bari nyanak bajigur, cenah kitu. Cenah. Dia sa komandan masuk Nya cenah ayeuna bari aya kepentingan heula cenah kanu sanes cenah kitu nya. Mengalami sakedap 3 dongkap kan. Kedap deui nya, moal. Ah. Mana ya? Terus Aya tuh geuning Lain. aya tuh digigna mah tah. Komandan. Lapar. Lapar. Nah, Aduh, lain kasep komandan. Saha? Oh, nya. Pagaga, kieu pagaga cenah mangaya teh panhoyong lebet jadi hansip. Nya. Cing kudu bisa naon wae kitu lebet hansip teh. Syaratna teh naon nyuntan hansip teh jang? Jang punten. Komandan, bapak nya. Salih. Tadi pilarian aya di dieu jang. Keur sampeyan tak. Yo. Daya sampo jeung talis mah jang tiang listrik we rambut doang wae. Bangana nya. Tuh. Padanya. Nah ieu teh si kopi. Ieu teh si kopi sanes. Bener nya sanes. Pagaga, ieu cenah mangaya teh hoyong dites kapan? Hoyong dites supados katampi hansip. Kedah tiasa naon wae nu kahiji, nu kadua, anu Syaratna kahiji kon. Tah gitu. Mohon kita naon? Naon wae syaratnya? Ayeuna mah baris heula. Baris. Oh, nya. baris. Oh, dites ku komandan Yo, asup kaca perjanjian heula atuh ieu lamun nurut. Berapa abi kur? Aduh nya. Ampun ya acup we. We lain singana ka mana? Pan dikumpletan ge mun mutus tiasa mah. Abi eta kanu tuh buburna mah tah. Ulah lah, buburna aya nya. Buburna tah. Pola ya. Tuh, aduh tah. Wah. Ulah, tinggal nungguan jadi anak. Gawe ka aca. Kumaha? Baris heula, baris. Cing kumaha disiapkeun teh? Kumaha? Siapa teh? Sikna tadi ieu. Udanru dites heula. Ieu mah pedah ngaotos nganu seragam. Oh, atuh geus hafal kitu mah. Sikna dites heula udanru. Dia jadi atuh. Hei! Yuk, besok. Tugas heulanya mangaya. Tugas heulanya. Ngaronda, urang ngaronda, ngakuar budaya Sunda. Ayeuna urang waspada budaya tinggalasna. Hariring di tengah peting, bumi alam asa jempling. Urang kudu sing areling, budaya isi paling. Budaya Sunda karurung, budaya deungeun. Sameme leungit urang jaga singgasih. Budaya Sunda karurung, budaya deungeun. Sameme
ngaranna ieu insyaallah panginten temana nyaeta The Hansip sareng sosialisasi KPU Kabupaten Tasikmalaya. Salit kusimkuring baris di guar ngeunaan Hansip. Para ibu, para bapak, para wargi sadayana, Hansip atanapi pertahanan sipil luyu sareng nami tugasna nyaeta ngajaga lingkungan leutik atanapi lingkungan RT, lingkungan RW, wedituna lingkungan desa. Lembaga pertahanan ieu lahirna ti kawit zaman walanda. Pemerintah Walanda kantos ngabentuk organisasi mirip Hansip anu disebat Las Beschermingden Walah. LBD. Menuju zaman walana. Zaman walana keneh apa? Lajang. Tugasna waktu harita nyaeta mere panyalindungan ka rakyat tina serangan udara tentara Jepang. Waduh. Sok sanaos cikal bakalna parantos aya ti zaman Walanda nanging pengukuhan Hansip secara resmi dina tahun 1854. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1854 ngeunaan pertahanan negara Republik Indonesia dalam konteks sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta atanapi disebut sesam kamrata. Kalangkungan segala rupi perobihan nyatana komponen jeung tugas Hansip beuki leutik kaopan. Laras. Organisasi ieu aya dina pangawasan gubernur pemerintah daerah. Numutkeun Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1882 ngeunaan ketentuan pokok pertahanan keamanan. Nah, saparantos Orde Baru runtuh atanapi rugruk. Walah, rugruk nya. Undang-undang eta dicabut digentos ku Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara. Ku berlakuna undang-undang eta fungsi jeung tugas Hansip oge peranna beuki leungit apa? Puncakna organisasi Hansip dirobi jadi organisasi perlindungan masyarakat atanapi Linmas. Linmas teh ya. Nah, beuki dieu profesi Hansip beuki dipopohokeun. Teu jarang Hansip dianggap remeh kusabab teu bisa ngimbangan kebutuhan warga dina keamanan lamun ngan saukur modalna nu tadi panakol wungkul. Nah, panginten supados langkung jelasna alhamdulillah panginten rencang simkuring ngaronda dina wengi ieu nyaeta aya 2 Hansip oge sakantenan panginten sosialisasi ti KPU Kabupaten Tasikmalaya. Aya Hansip Aya. Matak aya nama urang ulem wae oban Hansip teh mohon. Di antawisna panginten Hansip teh aya Payayat Sudrajat. Aya Payayat. Mangga urang ieu di dieu dina saung ngaronda urang ngobrol gitu tah kumaha pengalaman anjeunna. Salajengna panginten Kang Tis. Haji Dodo teh eta teh. Mohon ge panginten sakantenan ti Ibu KPU mohon mangga mohon atau saya mohon mangga di saung ngaranna urang ngobrol karieu kitu tah urang teh. Piwarang kalebet teh, piwarang cari gitu. Sok gila luhur kitu tah dinya sepada seraos. Nah, mangga ibu urang di saung wae nya. Tah gitu. Kita mainnya makanya. Kalau itu betul Ibu. Hansip gitu si goreng mah pengen hari uninga mah dacan gitu tah maka numpangkeun bapak teh saha gitu di mana gitu tah maka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, abi bade. Ada anggo ina sok tah gitu sih. Oh, paingan cakap. Iya. Mangga aja pilih bade. Mohon mangga. Sareng Kang Aji oge paentan mangga pilih bade di dia. Pilih bade di luhur eta mangga gitu tah. Alhamdulillah gitu nya. Mangga ka kompak Waalaikumsalam warahmatullahi. Nami abi pribadosnya nami abi teh Yayat Sudarayat gitu. Sumohon. Gitu teh nu lengkap nama nya abi teh alhamdulillah di kaayaan desa ieu janten abi teh kitu mah sesepuh mingkeun nama dina keamanan Linmas gitu tah. Sanesan cip dari kapungkur memang Hansip nya. Kan aya nama digentos janten Linmas gitu tah. Bagian cip fotos teu eta. Ya alhamdulillah gitu aya nama aya
lah perbenanana perbenekna Tah leres. masyarakat Oh manawi teh papanyana teh linmas gitu. Leres. masyarakat Lah gitu, jadi awal memantau mikna ya. masyarakat nyata hidupna malah anak keamanan Para sarang payayat sudrajat nya. Tah hiji deui mah. Teuing di dieu mah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namri abdi tis-tisna, Tis. tis-tisna Oh. Aja di kampung Kedokan, mohon desa desa Ciawa. keperyogianana mohon aduh Tadina mohon atur nuhun ya Pak Tis tah leres urang Ciawang kan urang Kedokan ya tapi kalau desa Ciawang atur nuhun maka painten lajengna ti KPU menawi ditepangkeun ibu sareng saha mohon eta mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirobbilalamin. Tiasa ngiringan ngaronda itu nya. Mohon ibu nu Tapi ngaronda. sigana mau dugi ka tabu subuhnya. Oh mohon insyaallah mohon da ieu mah ngaronda teh ngaguar obrolan budaya Sunda gitu teh. Urang ngobrol we ibu panginten ieu mah. Ngobrol. Mohon nanging ngobrolan eta panginten Padahal aya hal-hal teh kada didugikeun. sangat ngaronda. Oh, Pilih bade mah. aya hansip gitu. Suwun. Nepangkeun sim kuring nami istianah. Mohon. Ngenten diulem. Sami sareng Bapak Hansipnya diulem. Abdi di KPU Kabupaten Tasikmalaya sebagai anggota panginten. Laras. Kami ieu Bapak mah pimpinan abdi panginten. Mangga salajengna Nah, ieu panginten sareng pupuhuna mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng muni kasadayana palawargi khususna para penggiat budaya Sunda anu kempel dina organisasi kompak benernya simkuring ngaraos bingah tiasa hadir di ieu tempat sok sanaos tadi sami posisina teh diulang umum kembali ieu teh hal anu mangrupikeun hiji kamonesan sareng terus rada langkah di urang teh kegiatan-kegiatan seperti ieu teh atuh simkuring teh sok sanaos nuju rada weureu ku dagingnya. Oh, iya. Alhamdulillah, nya ada musimna bener. Udah musimna Laras. gitunya kadieu we gitu tah. Ngayogikeun waktos kanggo sadaya. Hatur nuhun. Atuh sateasana painten simkuring nepangkeun wasta simkuring jam-jam mung panginten langkung dikenal mah tetapi nami panggilan mah Ajam tetapi pami Mang Opai Mang Odoy mah Mang Oday mah Mang Ajam gitu panggilan. Semua. Tah panginten di simkuring sami nya sareng Bu Istianah di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya anu dina wangkid ieu teh panginten palawargi sadayana parantos uninga urang teh nuju mayunan hiji hajat agung di Kabupaten Tasikmalaya teh nyaeta pemilihan bupati sareng wakil bupati Tasikmalaya. Tah panginten maksad teh dina ayeuna teh sakantanan silaturahmi sareng palawargi di dieu utamina para hansip anu engke bakal sasarangan sareng simkuring. Oh, nya. Pilkada Oh, teh gitu teh. Selalu terdepan tapi Mohon eta teh sebagai garda terdepan namanya. sareng gardu terdepan teh. Laras. Nah, di pilkada mah bakal sasarangan berarti sareng hansip teh janten obrolan ieu teh akang punten ieu teh utami pisan ngama simkuring. Alhamdulillah, mohon. Sareng panginan mudah-mudahan ya abdi oge tiasa menyerap informasi-informasi anu di ayana di masyarakat terkait sareng persiapan dina jelang pemilihan bupati sareng wakil bupati. Mohon. Sakitu panginan kanggo perkenalan mah punten rada panjang. Teu saya. Dari pondok-pondok bisi nyogok, Komedi panjang? bisi nyugat. Ya, Abudi, Kula kali Kang Ajam masuk terkenal ya tante. naon tah nu Masak dieukeun deui gitu. Oh, aduh, mohon alhamdulillah tuh satu acara panginten ngajamnya ngaturkeun nuhun. Parantos keur sarerumpaheun oge simkuring pribadi ngaturkeun. Hapunten gitu tah pilih da simkuring mah resep heureuy deui Kang Ajam nih sami gitu. Hapunten we gitu tah keneh lah urang ngobrol gitu nya urang mah
Kumaha cenah ieu teh? Cenah Budi. Naon? Satu acan ngobrol, Beres. cenanya. Beres. Balita dia sambil Mohon atuang heula. aya penampilan, hiji penampilan. Oh, sumoh. Kumaha tah? Naon anu bade dipintonkeun teh? Hiji penampilan anu memang tos langki ieu teh aja Bu Isti nyaeta jaipongan. Alhamdulillah. Apa itu karasan jaipongan itu sok janten ikon ngarona. Beres. Ngaguar Oh, omongan gitu nya. janten buka gitu dari ngobrolan. Alhamdulillah. Anu Budi abdi teh ka dieu teh di sarangan kubur. Sumoh. Anu wastana pangersa Kang Acil. Mohon. Upami ngobrolkeun budaya Sunda mah rada hese dilepaskeun Mohon. nanti anjeunna gitu. Mohon. Kumargi anjeunna teh penggerak sareng anu ngamumule budaya Sunda terutamina dina pencak silat. Mohon. Anjeunna kasepuhan di Pagar Nusa Kabupaten Tasikmalaya sareng janten pengurus di Pagar Nusa wilayah Jawa Barat. Haturan Kang Ajila. Hey. Nah, ieu nih para wargi sadaya. Gerbang Tunggal
Rustik parantos mintonkeun seni tari Jaipongan ya. Duh saya pisan lah. Kang Budi aya Ulah. informasi ieu teh. Kumaha tah? Paetan Neng Resti teh piduana. Mohon. Bade neraskeun ka ISBI Bandung. Tah. Amin. Mudah-mudahan nya paetan dilancarkeun sarispeutna. Amin. Amin. Mangga Mugian. lajengkeun Abdi. Mohon atuh parinten para wargi sadayana urang lajeng urang ngobrol lain namanya sarang Pak Hansip pangintennya oge dilajengkeun ke obrolan sareng KPU. Laras. Satu acan sareng KPU panginten punten Bapak Ibu abi bade rasul sareng Pak Linmas ya teh nya. Linmas. Mohon sahawe nu ngawalarna mah gitu mau urang ngobrol we gitu tanya. So mohon sok mohon gitu we gitu tah ayeuna mah bari ngarona urang teh nya. Pak Yayat nya sareng Pak Tis. Pantis sareng Pantis. Asa ieu nya nami Pak Entis gitu. Oh, atuh Pantis mah tos ngajumantara Pantis. Ohon. Kapan digentos Haji Dodo Oh, di dia. di mana ya riwayatna janten gitu Oh, tuh. eta mah banyak. Gitu ah. Lajeng misalkan. Mohon, ayeuna kieu teh nya, sim kuring bari naros, kapantis. Tah, salian ti urang teh nya janten limas, Laras. pada melan naon deui tah pantis. Anu dibidamal ku pantis teh gitu tah. Mohon sadi dinten gitu tah. Mohon sadi dinten teh naon wae atuh pada melan teh pacabakan gitu tah. Jadi dinten pada pecabakan ka kuliah we abdi. Oh, kuli. Kuli ka sawah. Tah kitu geuning oman kuliah teh kuli ka sawah cenah ieu mah mohon. Pan Mang Oday ge sami eta. Naon tah? Gelarna teh ST, Naon tah? sarjana tatakologi. Oh. Berarti pamik itu mah sim kuring ge sami ya, Bang. Naon? Kalau resan aya KPU di dieu, sim kuring mah damel ge di DPR. Naon eta? Damel pangkas rambut. Oh, nah. Lanjengkeun ka Mang Tis atuh. Tah gitu. Mohon bantisnya. Panginten bantis teh kuliah oge gitu nya. Tetapi kuli di sawah. Tos sabaraha lami bantis janten limas. Atau sebara aya 20 langkung. Walah 20 tahun langkung mah Luar tos biasa. 20 langkung. 20 langkung lumayan tos seueur pengalaman kitu tah beres mohon. Pengalaman salit aya deui pengalaman. Naon dah? Ah, pondok we. Oh. Hari geus kieu ya. Alhamdulillah tuh. Udah bingung pemintas mono pada CM. Naon deui di pertarasanana gitu tah. Lajeng painten cing kumaha salami janten limas kitu nya. Pain beurna teh kumaha tah karos ku Pak Haji Dodo teh janten limas teh salami 20 tahun teh. Ada ya mah kieu teh. Pondok teh, wah. Oh, dari gitu, dari Lin mah Itu, pembukaan dah. didikan eta teh jantan salit teh jawabna teh gitu. Pondok. Udah bingung. Oh. Aduh, tak gitu pagitannya. Tah, ayeuna pagitannya kalaresan aya di KPU oge gitu nya. Pantis Pak Haji Pak Yayat gitu tah. Panginten salami janten lin masuk dilibatkeun gitu tah. Kanggo ngamankeun pemilu gitu tah. Lara cik salami ngajagi atau nabi ngajaga pemilu teh kumaha tah raosanana? Pengalamanna teh kumaha tah? Jantan kumanya waktu si pengalaman mah masalah jantan pengamanan di TPS gitu Laras. bisa mun geuningan lah karaos geuninnya urang posiang kok pengina oge geuning-geuningnya Mohon. ngajagi-jagi urang di TPS teh gitu Samohon. jantan ada lumayan gitu kabuatan nama gitu tah Da amanah, mun teh. keamanan teh katana aya pribadi manya ya bukan kurulang kurili ka itu ka dieu atuh geuning kumaha dari abi teh nya masalah janten lin mas teh tos lami lumayan lah di tahun 78 Walah, ieu lamun jaduk teh. tos sabaraha tahun geura cobi abi Tos teh lami atunya. Sok eta. aya dari panawiskeun emunya abi da tos kayan tos sepuh Mohon. mun diundang ku Yuswan teh abi teh tos 65 gitu ku Yuswan teh gitu otak abi teh tah itu tos teh aya kumaha nya tos capek gitu mun kaos capek mah Nanging panginten janten hiji kebanggaan gitu nya. Janten Hubungan limas abi teh. mah sukarela lah Laras. manglawan eta gitunya Eta nu Mugia ditulis teh. orang. Mohon. Janten paminsuk barudak ayeuna mah mugia lelah sing jadi lilah. nah eta nu bae kita mah Laras. gitu Mohon. Lah gitu apa tuh. Janten tos laminya nyumun cing gaduh naon teh salami ngamankeun eta teh panginten menakan naon gitu dari pemilu teh. Da seueur geuningannya cariosan-cariosan dina salami pemilu eta teh aya itu aya ieu. nya Cik numutkeun linmas tah pangalamanana naon wae anu ngepenak teh gitu tah.
Nyata bingung abi teh nyarioskeun anak oge geuning kumaha nya da seueur atuh picarioskeun teh itengan Tekaing susah. Ieu mumpun nyari kieu gitu da kumaha geuning anda ka uninga meureun kayana nangis. Jadi perjawab itu teh asa kumaha. Ieu mah jiga aya nu dirahasiakeun gitu. Panginten Kang Budi kieu. Kumaha tah? Upami panginten ngundang kana kesejahteraan atuh da panginten kumaha. Tapi da tos tadi teh lillah. Lah gitu Lillahi ikhlas ta'ala. teh ya gitu tah. Tos ngagaduhan kewajiban tugas gitu teh eta teh. Kantun perhatian anak ta eta. Manawi eta panginten ujung-ujungna. Pada kartos meureun tah kitu eta mah. Aduh, mudah-mudahan we gitu tah sagala rupi ka hoyong pangintennya. Aya itu ieuna gitu tah apanya. Laras bisa. Menawi panginten aman aya pertarosan gitu tah kanggo ieu Panginten Mas. kieu ti abdi Apa mah tah? sareng nayaga sadayana gitunya. Anu janten bertahan gitu. Kang Yayat oge Kang Entis tentunya janten hansip panginten hoyong wios benernya naros ieu mah wios gitu. Naros. Panginten ti kapungkur dugi ka ayeuna ieu mah upami berbicara honor benernya gitu tah. Atanapi kesejahteraan gitu. Mohon. Nah aya peningkatan ti kapungkur dugi ka ayeuna atanapi kumaha? Tah eta panginten sok. Tah panginten sakitu ti abdi mah hoyong naros teh eta gitu manawi. Ari gaji mah teh aya ieu. Laras. Kumaha nya da didugikeun oge da muhun ka uninga meureun lah. Abi teh lamun teh mah nya digaji tah nya cek ape kaum mah rokok 2 bungkuseun mah meureun kitu tah. Dirasa sih. Kaleresan tadi teh panginten saresna mah paku teh bade masihkeun piagam penghargaan ayeuna teh. Mohon. Kumargi Kang Yayat sareng Kang Tis teh eta teh parantos puluhan tahun. Laras. Kaleresan pakuuna teh tiasa hadir gitu eta. Gitu, mohon. Mudah-mudahan panginten narongtonnya gitu. Amin. Eta bisa. Nya ayeuna mah alhamdulillah bitanya dina masalah Maulid Mas teh aya gitu nya sakali tamat-tamat kanggo ieu teuing mah gitu. Orang kali gitunya ada memang orang kali dicepeng ku abi teuing mas di dieu teh salit-salit we mah alhamdulillah aya gitu tah. Mohon. Nah abi teh sareng mun kitu mah aya piket aya naon di dieu teh alhamdulillah di desa teh nya meureun teh da bisi aya masalah naon aya nu peryogi mobil naon gini mobil maamulan gitu nya Pak da gitu bisi aya naon masalah naon gitu tah sia nu teh da mah waya kumaha teh pan aya nu ngajagi gitu tadi desa teh gitu Pak. Laras. Janten kitu tah non teh fungsina sareng tugas lagi sama-sama abot gitu. Abot limas teh gitunya ngadonkeun sagala rupina gitunya tanagina emutanana nanging kecaur tadi teh ya dalillah gitu. Mudah-mudahan we gitunya sagala rupi pengabdiana, kasayan manahna, naon anu parantos dipaparikeun kana pidieun ka masyarakat sehingga gentosan nu langkung. Allah nu langkung meningan itu mah namanya. Eta mugi we gitunya saparantosna aya obrolan kieu aya generasi-generasi anu minat gitu tah. Janten hansipkeun we sagala rupina mah itu ieuna nu utami mah pengabdian we. Naon nu rek dibikeun urang teh ka masyarakat? Naon nu bisa panginten kitu apanya? Komo ayeuna sagedap deui panginten urang teh meeli kemerdekaan. Mohon. Wah, pahlawan-pahlawan mah nya wah nandotkeun nyawa kitu teh hoyong bebas kieu teh kitu tah. Ieu we gitulah nya. Mohon. Aya nu sanes deui we. Panginten teh aya anu ngalangkung saurna nya Kumaha eta. tah? Di dieu teh dina ngarona teh aya segmen ngaliwat. Biasa da ngarona mah ngandung kaliwat naon ieu teh. Akangnya da ari ngarona wengi mah tah kitu sok dileueut kitu tah. Mohon ngaliwat teh panginten aya kastrol ya nya. Eta mah aya pedana panginten duka naon kan ieu mah ngaliwat teh duka naon kitu tah ngaliwat teh. Benten ngaliwatna teh. Mohon. Ieu mah ngawartakeun liputan wewengkon Tasik. Oh, ngaliwat eta teh. Anu nuju viral Mohon. sok diaoskeun sok diwewarakeun deui. Oh, petugasan teh partos aya mana tadi teh. Mangga atuh para wargi sadayana lebet kana segmen salajengna nyaeta ngaliwet ngabewarakeun liputan wewengkon Tasik. Bapak. Ya, sambil ngaraleut.
Cai, aduh mana ya teh cai oh itu di pengkeren aya. Sambil disuguhan mangga, Mang Habib, Mang Rijalnya, Habib Rijal ya teh. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dia panginten sim kuring bade ngawartakeun hiji berita anu nuju viral di Tasikmalaya gitu nya. Tapi satu acana ieu sim kuring bade searching heula gitu. Antosan. Kelanya antosan sakedap. Mangga. Sok ngadarek dek ari terus di payunan panggung teh. Teu kedah deh. Punten ya Pak. Aduh, buhunna ieu nya keamanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba assalamualaikum dibacana henteu nya. Tos aya tuh. Antos Pak ieu. Sok cobi. Tos teu kiat ya lah. Nah, panginten di dieu teh nya sim kuring bade ngabacakeun warta anu aya di Tasikmalaya. Nah, anu nuju viral tadi dibacakeun di kaulang-ulangnya ku abi. Bismillahirrahmanirrahim. Radar Tasikmalaya heboh. Ieu pusat pemberitaanna tina detik.com. Kitu nya. Kadangu bapak-bapak ibu-ibu? Kadang. Biasa we ieu mah ngaetakeun heula meh teu geumpeur. Baik. Warga Kabupaten Tasikmalaya dibuat heboh dengan informasi seorang ibu yang mendadak hamil dalam 1 jam kemudian melahirkan bayi laki-laki. Gitu. Di mana cenah eta teh? Di mana? Di Mandalasari, Kecamatan Puspahyang. Puspahyang. Kama di kajadianana teh iraha cenah. Kajadianana teh kaping 18 Juli jam 9:30 wengi gitu tah Bapak. Jadi saurna kronologina teh Ibu Heni anu hamilna teh nya. Ibu Heni. Mohon Ibu Heni. Ibu Heni menceritakan kejadian yang bikin jagan medsos teh media sosial gitu nya. Terang. Naon cenah? Oh. Yang bikin jagan medsos heboh itu ditemukan di rumahnya. Yang dilahirkannya itu anak ketiganya. Jadi si ibu teh tos ngalahirkeun anak ketiga anu viral ieu teh namung kur 1 jam. Gitu tapi res cinta 1 malam ya Pak nya. Jadi emang dilahirkeun anak-anak gitu tah hanes bayi. Mohon ieu teh sajam ngalahirkeun kumaha atuh teh nya? Jadi cenah kajadianna teh si ibu ieu teh henteu ngarasa heula ngandung gitu Bapak. Henteu melendung gitu nya. Henteu melendung heula salama-salapan sasi gitu. Pokona mah jojol ngaraoskeun aya nu teu cenah dina tungtung beuteuh punten patuangan gitu tah. Pasti kaluarkeun rasa rada mules-mules gitu cenah. Tapi mung sajam. Sajam. Heeh. Teu koneng Pak. Da hanes. Lajengnya. Kalau teh bikin ka mana? Oh, tabu 10 nya. Lahir ke dunia nya. Lahir mah ka dunia tuh nya. Ambisi kana kolosen. Astagfirullahaladzim. Punten ya Pak ieu teh siga anu teu pararubuh cenah maca berita teh kumaha ieu teh. Maung ngadadak ning Pak nya. Gitu. Data peryogi jalmina. Periogina beritana gitu Pak. Tak kitu sapanginten kange berita anu nuju viral mah jadi cenah Ibu Heni anu ngalahirkeun tabu 10 kaping 18 Juli 2020 jam 9:30 wengi gitu tah. Jadi si ibu teh ngalahirkeun anak ketiga nya meureun ieu mah saur ieu nama jadi tos kehendak Tuhan. Memang apa kedah gitu dah tetiasa di kumaha-kumaha gitu tah. Jadi aya nama urang lajengkeun da berita teh kan bapaknya kudu aya nu lucu saalit mah gitu kan. Oh aya nu lucunya. Aya dong, ya khusus spesial penampilan kangge ibu-ibu RT 15 sareng kompak cenah. Khusus ka bapak anu aya di dieu nu janten bintang tamu. Upami itu lucu awas. Teu lucu nya garing bener Pak. Oke. Sampurasun. Kurang tarik sekali deui. Sampurasun. Rampes bener. Bismillahirrahmanirrahim. Berita yang pertama.
Nu kadua ieu mah. Kan ieu mah anu lucu Bapak. lucunya. Nah, jadi tadi mah berita anu resmi gitu tah. Ari ieu mah berita anu lulucuan anak. Nya lucu mah teu lucu mah nya keur abi we sorangan gitu. Bismillah. Nu kahiji nyaeta pengumuman dari Departemen Agama, yaitu bahwasannya umat muslim yang menjalankan ibadah puasa mohon kiranya untuk menghindari barang haram, terutama barang hakan ti siang sareng barang hakan di warteg bari jeung diuk. Nah seperti itu seuri atuna ieu teh. Sugan we seuri ayeuna mah laguan. Sugan we seuri kitu nya nya. Tah berita anu kadua aya deui henteu hiji. Nu kadua mah nya seorang anak desa Cibaok iri dengan tenaga yang mengendarai kijang ke sekolahnya. Kusabab iri, tamanehanana teh langsung we make kendaraan bagong. Da bakat hayang cenah iri sawaruna beureun kijang hewan padahal makan kijang mobil gitu Bapak. Lucu tuh sih. Ya bae ya. Oh, itu ngabodor. Ngabodor sebenarnya mah. Keprong atau ngabodor mah. Aduh ya Allah geuning kieu rasananya ari garing teh ngalucu. Asa mending tong maca berita. Salajengna nya lanjut ka nu ketiga tah ieu mah berita lucu tina kriminalitas cenah. Baik. Dari gitu loba we nu ngawe. Dari Ciparai telah ditemukan seorang gadis yang telah dinodai oleh seorang kekasihnya. Dan kekasihnya meminum rinso untuk membersihkan noda tersebut. Bener eta teh lucu. Alhamdulillah. Aya salah sahiji nu lucu Gusti. Baik, berita kriminalitas yang kedua yaitu dari Ciberung, Jawa Barat telah ditemukan seorang bocah meninggal dunia diakibatkan punten ya Bapak, ieu rada kata-katana rada kumahnya sensitif. Onani berlebih. Hal tersebut disebabkan oleh pemakaian rinso dengan kekuatan 10 tangan. Lumayan. Astagfirullahaladzim. Ya Pak. Kalakuan zaman now gitu Pak. Asa kasinggung. Lajengnya. Kusabab ieu teh kantos garing gitu. Keun we urang hiji deui mah mudah-mudahan teu garing. Mudah-mudahan. Ngadoa we nya. Ieu teh kangge panutup aya hiji di berita cenah nya. Yaitu Samsung akan mengeluarkan produk terbaru yaitu sebatang rokok yang namanya G Samsung. Lucu tuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah panginten dina segmen kali ieu abi nyungkeun hapunten pisannya. Nyungkeun hapunten teh teu lucu gitu. Teu sawieu teh berita naminna ge. Ya, tapi anu kudu diingatkeun nama berita anu viral tadi gitu. Ibu-ibu anu hamil kudu sajam. Nah gitu. Catat. Tah panginten saat acan panutup video sim kuring bade nyungkeun hapunten ka Bapak Agil, ka Bapak Agag Bapak Ajil, terus teh Bapak Opi. Oh Bapak Opik sareng bapak-bapak ibu nu aya di dieu gitu tah. Sate acan panutup sim kuring bade pantun heula mun saalit. Si Sugan ge rame. Mohon deui nya. Teh hilap. Geuning aya lucunya. Alhamdulillah. Sabarna mah ingat sih, meuli sapu ka Maesis cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun. Lanjutkeun Kang Dewarana gitu nya. Panginten para wargi sadayana tadi urang ngobrol parantos sareng Limbas. Lajengkeun wae urang ngobrolan sareng ti KPU gitu tah. Wah, ieu mah penting ya. Iya penting pisan mangga regepkeun ku urang sadayana da panginten ayeuna aya perbentenan benten apa nya? Kumaha manawi? Oh, teu sapertos biasana gitu. Margi ayeuna mah aya AKB teh ya begitu tah janten nya protokol kesehatan teh gitu tah. Mangga panginten ti KPU sosialisasina gitu tah kumaha tah? Bade didugikeun ku Ibu Isti mangga mohon ku Akang mangga. Hatur nuhun Kang Budi Mohon, karena
Panginten tadi terus didugikeun ku Pak Ketua, Pak Ajam, Mang Ajam. Nuhun. Bade Pak Ajam, bade Mang Ajam. Manggawe. Sok emot ieu zaman kapungkur nonton di bioskop gitu nya. Ajam teh geuningan teh. Oh, atuh. Nuhun eta. Ya, lajeng. Lajeng Ibu Mangga. Terus dirugikeun panginten wirehna di Kabupaten Tasik bade aya pilkada pemilihan kepala daerah nyaeta pemilihan bupati senareng wakil bupati di tahun ayeuna 2020. Nah, satu acara jadwal pemilihan kangge sumping ka TPS atau napi kangge pemungutan suara kaping 23 September kumargi aya Covid, aya corona teh ya. Nah, di sasih Maret teh aya penundaan tahapan, penundaan kegiatan. Kumargi aya ke penundaan sadugi ka sasih awal Mei. Nah, kaping 15 Mei penundaanna dicabut, terus dilajengkeun deui tahapana sareng keputusanna pemungutan suarana di TPS kaping 8 Desember. Dan kamari mah alhamdulillah anu tadina urang teh nya simkuring sareng Pak Ketua anu capena luar biasa pami nuju pemilu atau pilkada gitu teh sumping enjing-enjing uih wengi gitu. Mohon kitu Pak wae. Ketua mah benten deui uhina subuh gitu. Pagi kan wah tuh namina ketua mah kedah tanggung jawab teh di subuh dugi ka subuh abdi mah tiasa kene bobo. Tah panginten ku aya corona teh aya hikmahna janten istirahat kitu kangge KPU mah margi kan di KPU mah teu aya libur dina Sabtu ayeuna dinten naon nya Dinten Sabtu tah aya libur dinten Sabtu dinten Minggon tetap lebet ke kantor sareng seueur padamelan anu di luar anu di kantor. Nah, kumargi karena 8 Desember teh pemungutan suarana panginten mungkin dibantosnya ku di pihak Linmas. Mohon. Linmas janten ke direkrut di sasi Oktober November panginten. Tah terus kumargi ka ayeuna teh Covid teh janten tahapan sadayana tahapan teh kedah nganggo protokol kesehatan. Memawi abdi sareng Pak Ketua panginten Pak Ketua aya maskerannya. Tah ieu teh tekenging leupas. Sanaos tiga gantung. Oto jiga oto. Janten ayeuna mah kieu we. Persiapannya. Kela pami aya anu protes di mantihanam di luhur buru-buru nganggo gitu. Sareng ngadugikeun panginten nya Pak Ketua pami telepat mah penggunaan masker teh ayeuna mah wajibnya upami teu didenda panginten gitu. Larasnya. Tah panginten tos dugi acan ka dieu sosialisasi upami teu ngangge masker bade didenda. Tah upami teu acan dugi panginten ayeuna didugikeun ka warga RT naon ieu teh? RT 15. RT 15 Desa Ciawang Kecamatan Lewisari yen dikawin irahanya mingon ieu lah 27 Juli parantos aya peraturan wajib menggunakan masker upami teu dimaskeun di ruang publik di ruang umum di ruang publik didenda. Dendana teh sabaraha? 100.000. 150.000 tah manya unggal poe ka pasar teu di masker 150.000 besokna di ka pasar 100 lah mendingan di masker 5.000-an nya. 5.000-an gitu. Upami ti Mang Opay mah gratis nya dibagi. Dibagi. Juli Ren Bu ya Ren. Nah gitu. Tadina mingon-mingon ayeuna panginten aya petugas di KPU namina teh PPDP. Petugas pemutahiran data pemilih. Nyumpingan ka warga-warga anjeunna mah ngangge masker, ngangge face shield. Janten anu jiga tah gitu jiga Robocop geuningannya. Nah eta teh wajib gitu PPDP mah nganggo face shield. Nya masker ongko nya face shield. Ngapa ge karunya pada jadi eta
Tapi kumargi kewajiban kanggo mencegah penularan COVID-19 atau napi corona teh ya. Baik tapi upami petugas PPDP mah sadayana tos dirapid. Di KPU sadayana teu aya anu positif. Sadayana sehat bebas dari COVID. Janten sataasan PPDP sa Kabupaten Tasik teh jumlahna 3.740. Anjeunna sadayana atos di rapid test ku KPU, janten sateuasan lungsur ka rumah-rumah warga teh sehat. Anjeunna mah sudah dinyatakan bebas COVID. Janten tong sieun nya warga ibunya eta. Tong sieun sareng ulah ditolak. Da eta teh supados hak suara urang teu leungit. Janten didata. PPDP itu anjeunna tugasna mendata pemilih yang sudah memiliki hak pilih. Panginten 17 tahun ke atas atanapi yang sudah menikah atanapi sudah pernah menikah. Nah, eta sareng WNI nya warga negara Indonesia. Tah itu panginten sakedik heula ti abdi kepanjang teuing mah bisi bocor engke informasi. Dilajeng laku paketua kayak dilajeng ku nu saneh. Mangga atur nuhun. Dilajengeun panginten ku paketuana langsung dah. Ngajamnya. Sok, Kang Budi bari ngobrol. Oh, laras. Tah kitu mohon mangga. Kami pidato mah da karunya ya para penonton. Laras. Tah panginten ge aya pertarasan di abdi. Dan tadi panginten tos dijelaskeun ku ibu, panginten sadeacana aya pendataan. Kanggo nu kalangkung. Misalkeun aya nu kalangkung saha wae panginten sok sering gitu tah. Kalangkungan kumaha upami hoyong giringan gitu tah eta. Jadi kalangkung dina pendataan. Laras. Kahiji maksud dina pendataan teh memastikan bahwa penduduk Kabupaten Tasikmalaya anu memenuhi syarat tadi tos disebutkeun ku Teh Isti itu teh terdaftar dina data pemilih. Nah, upami memastikan terdaftar dalam pemilih kan sok aya urang mah kudu ngajaga bisinya. Kumaha cenah bisi anu teu kadata gitu. Aya datana atau henteu teh urang bisa ngecek. Nya urangna misalkan Kang Budi ieu calik teh di RT 15 Kang Budi teh. Abdi mah lagi di Sukakarsa. Tapi nya geuning urang jauh. Nah, sok sanaos di Sukakarsa di dieu bisa dicek. Nah Kang Budi tos lebet ayeuna makannya usum dina internet. Aya situs lindungi hak pilih.kpu.go.id. Tadi dinya bakal bisa ngecek orang teh aya dina terdaftar atau henteu. Terus upami dina urang misalkeun teu yakin bahwa urang teh tidak terdaftar atau urang teh teu gaduh lah alatna tiasa sumping ka PPS anu aya di desa panitia pemungutan suara anu di tingkat desa. Taroskeun di dinya nah urang lebet kana hak pilih atau henteu. Atawa tiasa oge ka kecamatan tapi ka KPU kabupaten tiasa dicek. Nah, upami saupamina hantem dicek di dieu teu aya ngaran urang teh. Di desa teu aya, di kecamatan teu aya, di KPU teu aya, di deboh dina internet oge teu aya. Tah, urang kudu mastikeun heula aya urang bener teh warga Kabupaten Tasik. Bisi teh warga Kabupaten Ciamis moal aya masing di teangan oge gitu. Bir ibarat eta mah naon sumput beling. Laras. Moal kapanggih aya sanes warga Kabupaten Tasikmalaya. Saupamina warga Kabupaten Tasikmalaya simkuring atas nama lembaga KPU ngawajibkeun ka sadayana petugas dina penyelenggaraan pilkada teh memastikan sadaya penduduk Kabupaten Tasik anu tos memenuhi syarat menjadi pemilih itu terdaftar dina pemilih. Janten insyaallah moal aya nu kalangkung. Sok sanaos aya nu kalangkung oge tiasa eta dilebetkeun kana didaftarkeun oge gitu di tingkat desa atau di kecamatan atau di KPU gitu. Oh, jentre ibunya Bapak sadayana. Tah salajengna kieu panginten. Bapak abi aya teu manosan deui gitu. Kumargi panginten sapertos tadi kedah ngajagi tina protokol kesehatanna. Tah, upami dina pelaksanaan pemungutan suara atanapi nuju nyoblosna kan sok sering aya kempal-kempal jalmi tah gitu tah. Nah aya cara nu sanes gitu tadi nah hal eta. Laras pisan kumaha.
kahiji memang urang teh nya ayeuna teh kaayaan sareng kondisi teh nuju aya dina pancaroba gitu nya dina cocoba. Eta cocoba utamina ku ayana wabah COVID-19. Wabah COVID-19 salarasna tidak hanya diutamakeun teh dina pilkada unggul. Semohon. Justru panginten ayeuna oge dina kegiatan ngaronda ieu komo ieu ngulem Paralinmas nih untuk perlindungan masyarakat tos utamina urang oge ngadugikeun ka masyarakat wirehna dina kahirupan urang sadayana teh kudu ngalakukeun upaya. Naon upaya urang teh nyaeta upaya pemutusan penyebaran wabah COVID-19. Mohon. COVID-19 teh tersebar Leres. Gitunya Kang Budi di Tasik oge tos aya anu kena gitunya ku corona teh sok sanaos alhamdulillah di Tasik teu aya anu dugikeun ka pupus gitu nu anu kena ku corona teh bahkan sadayana dinyatakan sembuh. Memang penyakit corona teh hiji penyakit anu can kapanggih obatna tapi bisa cager gitu. Can aya obatna teh tapi bisa cager. Nah, make bisa cager kusabab corona mah nyerangna teh kana kakuatan tubuh, imun gitu. Lamun kurang kuat awakna insyaallah gitu moal tapi si corona eta teh bisa nyebar. Nah, kusabab bisa nyebar eta dina setiap langkah kahirupan urang teh kudu merhatikeun protokol kesehatan. Protokol kesehatan teh naon wae atuh minimal aya 3 rupa. Semohon. Ngajaga jarak jika ayeuna urangnya kan teu Mohon, baadetnya. laras. Ieu teh tos sesuai protokol kesehatan. Mohon. Anu kaduana lamun dina kecuali lamun keur ngobrol kieu nya kudu make masker terutama upami urang aktivitas anu aya interaksi. Laras. Gitu contoh ngobrol jeung Kang Budi hayang padeukeut urang teh kan sieun. Aya ipa jauh mah rada aman urang teh gitu. Nah, tapi lamun padeukeut mah Mas Abi bingung gitunya. Kan Abi mah langsung gitunya sareng jalmi. nah gitu. Panggil mah iya tukang pangkas rambut. Nah, gitu. DPR. Gitu. Nah, terus anu katiluna kedah sering menjaga kebersihan terutama sering mencuci tangan dengan sabun. Nah, eta protokol kesehatan. Kumaha cenah protokol kesehatan dina pilkada? Nah, eta teh diperhatoskeun, tangtos diperhatoskeun. Bapak Ibu sadayana salah satu syarat bisa dilanjutkeunana pilkada dina masa pandemi COVID-19 teh hiji syaratna teh nyaeta kudu menggunakan protokol kesehatan. Kumaha cenah engke di TPS? Itu di TPS naha meunang ruang riung. Yang ruang riung mah meunang. Kenging, tapi ruang riung oge tantos kedah merhatikeun protokol kesehatan. Tadi itu make masker, make jaga jarak seperti itu. Dugikeun ka salah satu aturan dina pilkada nu kapungkur mah dina pilkada teh sa TPS minimal maksimal 800 jalmi. Mohon. Kan kaciptanya 800 jalmi di sa TPS. Sok sanajan ti jam 7 dugi ke jam 1 gitu. Ngariungna teh kan seueur. Tadi batasi ayeuna mah 500. Jadi rada seueur TPS teh sehingga memecah riungan-riungan tadi. Gitu. Dengan terpecahnya riungan-riungan orang, ini salah satu upaya ikhtiar itu seueur ruang riung. Jadi jarak kajageui. Terus hal-hal nu lainna oge dina pilkada teh engke teh bakal disadiakeun di TPS teh hand sanitizer. Bakal petugasna oge bagian petugas KPPS nya engke teh nu salah sawiosna teh aya linmas engke teh dilibatkeun 2 urang linmas tiap TPS. Eta teh bakal dibekelan alat pelindung diri anu disebatkeun APD teh. Masker wae mah eta teh bakal gaduh engke teh Bapak-bapak linmas gitu. Itu sebagai salah satu upaya melindungi para petugas. Janten ngalindungi teh kan para petugasna heula lindungi. Nah, selain itu oge tangtos melindungi masyarakat oge terutama para pemilih anu bakal sumping menggunakan hak suaranya di TPS. Mung anu paling utami urang kudu emut ye, iraha pemungutan suara teh atuh. Dina pilkada teh pemungutan suara dina pilkada ieu teh nyaeta dina dinten Rebo tanggal 8 bulan Desember tahun 2020. Jadi dina bulan akhir tahun 2020. Nah, para wargi kahiji ieu
anu utami Kang Budi dina pilkada mah pastikeun ulah urang teh nya semangat yo komo lamun geus boga dukungannya kayak urang teh ngadukung Semangat pisan. calon makan semangatnya kok urang kudu ngadukung ieu kudu ngadukung itu gitu. Tapi can dipastikan urang terdaftar henteu. Tah eta Udah dipastikan heula. kudu pastikeun heula komo nu namina tim sukses kudu pastikeun heula yen urang teh terdaftar dina daftar pemilih oge tantos lamun urang jadi tim sukses atanapi para tokoh-tokoh masyarakat contohna bapak-bapak linmas ieu kudu mastikeun oge ka masyarakat teh sok pastikeun terdaftar atawa henteu ulah dugikeun ka urang gawe awong-awongan ngadorong jalmi atanapi mengupayakan supaya naon pilkada teh berjalan tapi ternyata urangna henteu terdaftar di daftar pemilih kan asa kumaha gitu Ruginya. rugi itu teh mah ngapain Ibarat calo gitu nya. nah ibarat calo Garut gitu nya. ibarat calo di terminal kan gitu nya hantem we ngajakan batur init ka Garut ai pas mobil init mah teu ka bawah Rugel pisan eta teh. ari calo mah teu rugel-rugel teuing Alhamdulillah. aya kusiwel kan gitu aya tikenek eta kabagean tah kitu panginten teras kieu deui panginten tadi ngawaler abdi ngawaler ya naon anu tadi kahoyongna para linmas teman-teman linmas Marasan. perkawis kesejahteraan ya Mang Opai pantos dina pilkada mah aya bagian anak gitu Alhamdulillah. tos diutamikeun pisan gitu tidak ada satu orang pun petugas yang tidak akan mendapatkan haknya gitu. Alhamdulillah. Jadi tetap di kehidupan banyak yang budinya Mohon laras. aya disebut kewajiban aya oge hak gitu. Penuhi kewajibannya jangan kurang dari semestinya tapi karena kewajiban mah kudu kitu Laras. memenuhi kewajiban itu ulah kurang tina semestina tina kewajiban Kudu sampurna. tah upami tos urang lubar kewajiban nya urang bisa mendapatkan hak dapatkan haknya jangan lebih dari semestinya tah kana hak mah kitu lamun kana kewajiban mah ulah kurang tina sakuduna lamun dina hak mah ulah leuwih tina sakuduna sabab lamun dina kewajiban urang kurang dari semestinya urang geus codeka laras tah gitu. atawa lamun urang tina nuntut hak leuwih tina semestina sarua eta oge codeka oge gitu Sekedar adil gitu. Sekedar adil. Sekedar lebih oke. tah kitu panginten Kang Budi nya abdi ge dina sababaraha pemilu sok ngaraos kan binga upami dugi ka TPS aya linmas anu memang eta rata-rata pantis bayayat tos sepuh seseueurna teh eta teh gitu abdi ge sok naros nah kunaon anu namina linmas ataupun hansip seueurna teh anu para sepuh nah ieu teh henteu di mana barudak ngora di Indonesia gitu. Tah mudah-mudahan ku ayana kompak. Kompak teh kan ieu teh komunitas pamuda Ciawang teh mudah-mudahan pamuda Ciawang teh aya oge anu tertarik janten hansip atana pilih Linmas. nah aya gajina memang teu aya di aturanna kitu aya kita ari nu namina linmas mah salah satu bentukan memang dibentuk ku negara tapi dina sisi kesejahteraanana tidak seperti pegawai negara gitu. Wir ibaratnya punten-punten oge deui nya panginten payayat pantis linmas atanapi hansip mah sok identikna teh sareng naon cing sareng reum eta iwal di dina pemilu atau dina pilkada anu hansip teh teu direnengkeun jeung reum eta teh pangtos salah hiji kamulyaan kalau wargi gitu teu di tempat kitu teh sareng reum gitu di tempat kitu sareng garelis biasana gitu Sareng KPPS mah nya. Dina KPPS mah kitu teh mangopanya Dina pemilu utamanya. pemilu kitu mantis ya hapunten aya ya sareng hatur nuhun pisan Kamu nih, di ditu juga aya nu ngacung tadi teh. Aya pertarosan ti para wargi mangga sok anu bade didugikeun kumaha tah Bapak? Mereka payun sok ka payun. Oh mohon, ka kuping tanya sing tarik. Waalaikumsalam.
Di pangitan wakil di masyarakat pangitan bade tumaros ka Bapak Ketua KPU pangitan saha wae calon ayeuna nu bergelut dina pilkada. Hatur nuhun. Diperjelas Pak Budi. Hatur nuhun. Nembe eta Kang pertarosan panginten di salah sawias perwakilan masyarakat di dieu kanggo kandidat pangintennya apanya saha wae tah calonna teh anu baris ngiring dina pilkada tahun ayeuna teh gitu tah. Ieu teh calon naon Kang Gali? Calon bupati. Di dieu teh nya aya calon panganten aya gitu kan. Calon hansip aya tuh. Calon hansip aya. Gitu. Calon anu enjing da ieu teh masih kena dinten tasreknya. Masih enjing teh masih kena pencit calon pencitun oke. Aya. Gitu ningali nu lintuh-lintuh ningali ku ade terus meuceuna jigan mah gitu. Tah, perkawis calon dina pilkada nya tangtosnya nu namina pemilihan bupati wakil bupati teh. Karek milih tidak milih calon. Laras. Nah dugikeun ka ayeuna tos aya calonna teu acan. Nah mah kita acan aya calon kumargi dina tahapan. Janten aya ari pilkada mah aya tahapanna. Dina tahapan persiapan, tahapan pelaksanaan sareng tahapan akhir nyaeta hasil penghitungan suara. Nah dina ayeuna teh masih tahap persiapan. Terutamina tangtos persiapan dina pendaftaran pemilih. Dina perkawis calon dugikeun ka ayeuna ge teu acan. Teu acan aya saha calon anu bakal manggung dina pilkada di Kabupaten Tasikmalaya teh. Mung panginten di waktosna iraha tuh tangtosna aya calon teh. Ke antosan palawargi sadayana calon mah anu resmi. Nah, anu resmi tapi nya ieu. Anu resmi bakal janten calon mah dina kaping 4 dugikeun ka 6 September. 4 September dugi ka 6 September. 3 dinten. Nah, 3 dinten eta mangsana kanggo para tokoh-tokoh di Kabupaten Tasikmalaya anu gaduh niat sae tangtos ngabajengkeun Tasikmalaya tiasa ngadaftarkeun diri janten calon bupati sareng wakil bupati di Tasikmalaya. Mung pangitan kieu sateu acan abdi nyarioskeun nah cenah mah kita aya calon gitu. Salarasna perkawis calon teh kedah aya syaratna heula gitu kan galihnya. Tah mumpung ayeuna masih teu acan lebet kana pendaftaran, da itos daftar mah kadang kawis bakal riweuh kan gitu. Tah naon atuh syarat calon teh? Upami ti partai politik syarat calon teh nyaeta kedah didukung ku minimal 10 kursi anu aya di dewan. 10 kursi. Nah, 10 kursi kan di Kabupaten Tasik teh aya 50 kursi. Upami dijejekeun mah kudu aya 5eun tapi kan henteu kitu ngeta. 5 pasangan tapi henteu kitu da kumargi di Tasik mah kursina teh masing-masing parpol teh jungjet gitu teu akur sadaya teu ratas. Nah eta keras panginten tiasa oge ti jalur perseorangan anu sok katelahna teh independen. Nah calon independen pemenuhan syaratna tos rengse. Dina kamari kaping sasi kamari lah nya. Sasi Juli oge gitu. Terus rengse anu lebet di Kabupaten Tasik mah neme aya hiji bakal pasangan calon ti calon independen. Nah itu panginten anu neme pibakaleun. Namina teh pibakaleun bakal pasangan calon. Sapertos kitu teh Kang Galih pangintennya. Mudah-mudahan we dina pilkada ieu mah seueur calon teh gitu da kumargi upami seueur calon mah sok resep meriah. Variakeunnya. Tah gitu Kang Gali walaranana moho. Eces kalawan centre gitu tanya janten walaranana teh neme teu acan aya calon gitu nya mohon panginten nu seueur maena mah balon gitu nya bakal calon gitu tah. Mudah-mudahan we kitu nya sadayana oge da niatna panginten sae gitu tah kanggo ngabajengkeun masyarakat nu aya khususna di Kabupaten Tasikmalaya. Amin. Salajengna panginten aya pertarosan nu sanes para wargi mangga mumpung aya gitu ieu ti pupuh KPU-na naon wae nu bade ditaroskeun ngeunaan pilkada di 2020. Tapi sanes mung aya di KPU aya Pak Hansip oge kan aya. Aya pertarosan ka Hansip. Tah gitu bila aya pertarosan oge ka Hansip gitu duh.
asa ini kitu tah jatuhnya katawis teh ongkoh aya hansip teh tapi asa gitu. Pilih bade muka pendaftaran calon hansip eta gitu. Oh. Bari kieu Kang Budi panginten punten ya. Anu namina hansip teh tadi gitu nya. Ieu teh pasukan anu paling utama aya di lingkungan masyarakat terdekat. Mohon garda. Gitu ngabandingkeun polisi di Indonesia teh teu acan cekap rasio perbandingan antara masyarakat sareng polisi. Komode tantara mah. Tah sementawis ari urusan keamanan sareng katertiban perlu salah satu kahirupan katentreman hirup teh ku ayana keamanan sareng katertiban. Tah ieu teh balukana teh kumargi ayana hansip. Maka hansip teh satu nu penting pisan di lingkungan masyarakat. Tah kitu mohon ku pentingna eta kadang-kadang gitu tah. Sok asa teu aya kitunya peranah hansip teh da kitu kumargi tadi teh ya. Panginten ke mah saena kieu kitu ti bapak-bapak hansip teh. Siga atuh milih bupati teh aya perhatian anak ka hansip. Pantes sama kitu meureunna. Satuju. Kudu kitu tah Kang teh Kang Ayat. Aya teu bupati anu boga perhatian ka hansip. Sapertos kitu tah urang aspirasi masyarakat nu tiasa diduwikeun. Danten kieu masyarakat, bapak-bapak hadirin sadayana, urang teh kudu boga kahoyong. Kudu boga kahoyong teh. Hayang kumaha tasih ka hareup. Tah eta. Gitu. Nah, hayang maju atau hayang mundur kan gitu. Hayang kieu we ya. Sejahtera gitu atau napi hayang Kieu. sangsara gitu. Atau hayang kieu we. Nah, kenapa seperti itu? Nah, itu teh penting ku sabab kieu nunamina pilkada, nunamina pemilihan bupati sareng wakil bupati teh eta teh wujud tina demokrasi atau wujud ayana demokrasi. Demokrasi teh naon nya eta kedaulatan rakyat teh, rakyat anu nangtoskeun. Nu nangtoskeun naon tujuanna naon saha anu jadi pamimpin urang anu bakal mawa urang masyarakat urang, kabupaten urang, daerah urang ka hareupna jiga kumaha teh urang. Nah, kusabab urang anu nangtukeun, maka penting urang dina milu atanapi ngareah-reah ieu pemilihan bupati sareng wakil bupati. Berarti Kitu tah Kang Budi. pami kitu mah tangtosna panginten nasib urang kapayun teh dina nalika urang ngiringan milih panginten kitu nya. Sapertos kitu pisan. Jangan kedah jelas gitu ulah mung saukur urang teh datang ka dinya teh kur milih wungkul teu gaduh kahoyong gitu tah panginten. Da sadayana oge insyaallah niatna mah sarae ngan panginten dina pelaksanaanana sok kadang masyarakat teh aya anu mung kabitana teh ukur nu sarupi wungkul gitu tah. Eta tugas urang kudu. Tah eta teh tugas urang kudu ngalampangkeun teh gitu. Padahal ulah ngan saukur ningali etana wungkul gitu. Ulah kabobodo buat deui gitu tah. tah. Kabibita ku amplop amplop teh misalkeun nya paling gede ge sabaraha atuh paling gede 100.000 paling ageng 100.000 5 tahunan bayarkeun ngan pedah sok ieu apa karaos ku sim kuring masyarakat ayeuna mah lain kabita ku opini tapi ku opieun eta teh lempengkeuneun urang eta tugas urang gitu eta generasi muda leres tah kitu panginten para wargi gitu tah salajengna apa aya deui pertarosan panginten ieu teh salaresna mah tadi teh Kang Ajam bade masihkeun penghargaan kanggo Bapak Hansip duaan ku Bapak Kubu ieu teh nya tadi nama mau Pak Kubu nuju nyeri waos tadi teh sapi manawi kitu manawi pangdugikeun kitu pangmasihkeun berogi dokumentasi gitu pangintennya eta urang teh gitu panginten kanggo tim punten panginten eta pegang penghargaan kanggo Bapak Hansip duaan. Tapi kita pawarginya, nawan ti sim kuring namihan oge, betulnya gitu. Naon anu tadi disaurkeun gitu nya ku Kang Ajam oge kubu isti kan gitu eta. Salah sawios kanggo bakal urang mayunan pilkada engke gitu. Mudah-mudahannya eta corona teh pangitannya urang enggal teu aya. Mudah-mudahan supados urang teh laluasa dina ngajalankeun hak urang sanes-sanes kitu pangitannya. Mohon leres. Ulah ngaraos di ieu kitu urang teh nya. Alhamdulillah tah Pak Yayat, Pak Haji gitu nya salah sawiosna aya penghargaan gitu tah kanggo
Bapak Linmas gitunya mohon insyaallah baris digikeun panginten ku Kang Ajam intinya mangga parantos disiayogikeun eta nana Atos. Iya. jadi Jangan mohon didenya lah. sok mangga ka Parayun. Amplop nama dibuka figuran teh. Nah gitunya. Tah panginten ieu pargi sadayana oge pamirsa anu nyaksian di dina Facebook atawa di YouTube. Ieu panginten Kang Yayat salah sawios komandan di Desa Ciawang gitu. Anu parantos puluhan tahun ajeuna. Anu kadua oge ieu Pantis atawa Mang Entis. Sami panginten anjeunna jantan hansip dedikasina tinggi pisan. Keprokeula panginten barudak kanggo Bapak Hansip anu tugas di Desa Ciawang. Bapak Yayat, Kang Arya di dokumentasikan. Boleh dia pasti. Nah, Pantis pada itu. Oh, pantis. Salaman lah, Pak. Salaman ulah dipoto. oh ini ulah buat Ayo nama teh salaman kieu. pan menuju jaga jarak. Corona Iya, Mang Entis. Wah, iya. Bayar beli di Kepayun. Nah, dipoto. Digandai. Nah, dicepengan ieu nana. Gitu. Kan abdi ngiring populer. Laras pisan. Lagi udah teka-tinggal. Ngiring populernya gitu. Lana sakit tuh. Nah. Alhamdulillah keprokelan tuh palawan di sadayana hatur nuhun Kang Ajam. Panginten parantos ieu ibu istri. Mangga panginten Kang Mudinya, panginten tetos aya di penghujung kitanya gitu. Alhamdulillah Alpan dikawit dugi ka akhir pangintennya aja ngaronda ieu rengse kapidangkeun kanggo gelaran dinten Sabtu wengi Ahad ping 1 Agustus warsa 2020 ngaturkeun nuhun oge ti simkuring ti rekan-rekan sadayana ka para narasumber Pak Hansip Linmas oge ti KPU oge ti para wargi sadayana anu parantos nyaksini aja ngaronda ieu insyaallah aja ngaronda baris kapidangkeun dina kaping Baris kapidangkeun dina duka kaping 16, duka kaping 17. sasi Agustus. Mohon aku. Kumaha mohon. widina teh Pak Kapolsek kata gitu ya. Oh gitu, mohon. Insyaallah pangintennya mudah-mudahan we urang dipaparin kesehatan sadayana. Oge ti simkuring sareng rekan-rekan ngaturkeun nuhun kana perhatosanana ti sadayana. Hapunten bila aya catur teu kaukur reka basa nu pasalian matak tu geunah kana mamanahan. Insyaallah urang beuris tepang dina ajang ngaronda salajengna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak permios. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.